Al-Fatihah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun nona, nu ngajawab salam, mudah-mudahan singtongkeun aku corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun bidara, daun kaliki, nu ngajawab salam, lamun randa, mudah-mudahan sing buru-buru boga salaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirian pantarikna dah. Daun salam, daun gedang, nu ngajawab salam, mudah-mudahan Gusti sing lalunas hutang. Imah di tengah digigir akur tarari kabeharana. Cirina tandana gede sorak jadi karena hutang, bukan sorak baru ngajawab jadi karena hutang. Kenuai hutang tong di pikiran kegi kabayar. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi aujada binuri habibi sayyidina Muhammadin min nurihi tabaraka wa ta'ala al-aqwana kullaha wa adhara hadan nur fi hadal alamil mulki jisman wa ruhan bi suratihil jamaliyah wa ja'alahu sababan adiman kariman awalan muqaddaman fi nuzuli rahmati wal maghfirah wal hidayah wa taufiq al abadiyah ad dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu innahu khatimul anbiya fala nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa adim wa majid wa karim wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa karimina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ubliq wan nasiri lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihimul adim. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minas syaithaanir rajiim. Jempling pelahir kehujanan dukati seorang butut jadi wegah ngajawab jika nama seorang butut jadi wegah ngajawabnya leras jujur aku butut suara kuring butut da butut-butut kieu oge baheula nama ieu teh MTQ nate juara kahiji Ustaz. Lain sombong kan kudu dibejakeun baheula simkuring MTQ juara kahiji tingkat RT pesertana aya 8 urang nu 7 urang teu hadir geuring pantesan cenah saurang atuh percaya juara kahiji MTQ tingkat RT percaya kan hiji-hijina matakan dijawab
upuriheun keur ngaramet ngupingkeun ayat Quran di masjid angrenom geng. Keur macul ngupingkeun ayat Al-Qur'an sugan dijawab tong we macul. Pan ieu mah keur ngaos minimal ngajawab kulapan kalimat Allah rek kaharti rek teu kaharti. Dan tadi oge nu ayat terakhir teh sedih ayat teh. Ngan ku sabab teu ngalarti ngadengikeun ayat Qur'an nu terakhir aya nu seuseuian atuh. Pan teu ngarti teh. Tapi walaupun ngarti teu ngarti ngupingkeun ayat Al-Qur'an mah bakal kenging rahmat Allah. Siap diwaler? من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faka'annama rafiqa fil jannah. Wa qala aidan man qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Wa qala aidan man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faka'annama anfaqa jabalin min dahabin fi sabilillah. Wa man qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya bi ghairi iman wal islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala Imam Syafi'i fi kitabi i'anatit talibin ma ahdasa wa kadzaba kitaban aw sunnatan aw asaran fahuwa bid'atud dalalah wa ma ahdasa bi syai'an kadalik wa huwa bid'atul mahmudah. Amma ba'du. Hadratil mukarram pangarsa kiai urang sadayana, guru urang sadayana, pangarsa Haji Abad, Kang Haji Abad anu kusim kuring dipihormat oge mudah-mudahan aya dina ridho kalih magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Para masyayikh, para asatid wal asatidah, para ustad wal ustadah usami hadir dina ieu kasempatan anu kalintang kusim kuring dipihormat oge aya dina ridho kalih magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Kepala Desa anu sangat dipihormat kusim kuring regreg lamun muludan dihadiran ku kepala desa dapet tingkah kamari sim kuring ngaji di Tanggeng pager maneh
ditanya kepala desa teh teu aya diundang atos ngan teu hadir. Nah kunaon sing teh make teu hadir duka boro-boro muludan cenah Pak Ustad eta mah kepala desa teh jumaahan ge tara hadir. Astagfirullahaladzim. Nah kitu-kitu teuing apanan awewe cenah kepala desa baik. Nya awewe jumaah anak teh bisa saludon didinya mah. Bapak Kepala Desa anu seueur jasana mudah-mudahan ngabina melayani masyarakatna masing dijantenkeun amal soleh nu ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak RW aya, Bapak RW, Bapak RT anu capek gawe tapi gaji kurang pati gede. Kalintang kusim kuring dipihormat dimuliakeun mudah-mudahan dina ngurus KRW-an KRT-anana masing dijantenkeun amal soleh anu baris ditarima di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khusus lil khusus kapun rayi pangatur laku panyanak acara anu marantos mempersilahkeun simkuring dina ieu kasempetan tiasa cumarios di ieu tempat. Sabab jang simkuring mah MC teh panggede-gedena jasa. Naon sababna jasa jang ajengan sabab simkuring teh dipersilahkeun. Dalam mun teu dipersilahkeun ku MC mah tepikeun ka subuh ngajadau gede kitu. Matakan jasana gede MC teh jang simkuring mah naon kahiji mere waktu, kaduana mere corong atana pimik pikeun cumarios anu patali sareng dipedalkeunana junjunan alam baginda Nabi besar Muhammad. Katakan simkuring rek pulang tarima ngan moal dibere duit tapi rek dibere doa. Mudah-mudahan MC dina ieu acara ku simkuring dinuakeun masing dibabarikeun milik sareng rezekina. Amin. Masing dibabarikeun angkat umroh sareng hajina. Amin. Masing dibabarikeun nyandungna. Amin. Masing dibabarikeun maotna. Amin. Nah hama ge seurik dibabarikeun maot tong waka dibagikeun eta tong waka dibagikeun nya. Nah kena teh sok konsentrasina teh kana keresek ajengan teu didenge teh kayak aya di pasiean waktosna tuh aya geus direretan keresek teh kakarek dijingjing. Moal mun aya di hareupeun ge teh bingung jadi uing teu katempo nompo teh dihareupeun we. Nya pokona mah anu dibagikeun rek lamun dibagikeun aya rek balik we da. Terus rek sakileung rek lila oge amplop mah geus dirapet. Nah didoakeun babari maot make jeung kudu sareuri mending babari maot mending hese maot. Cek dina kitab Tambihul Gopilin nyerikna dicabut nyawa teh alabatan dikeset ku 400 pedang. Nyerikna dicabut nyawa boro-boro 400 pedang 400 kali lipeteun dicabut nyawa ku pedang. Hiji pedang ge ripuh boro-boro ku pedang. Ibu-ibu tadi keur nyiksikan bawang kakeureut tah curug sakit di mana? Ayo ting atuh teman. Nah curug atuh mana kakeureutna ge curug. Eta teh kakarek ku peso. Komodi lamun ku pedang, komodi lamun dikalikeun 400 ripet. Tah nyerikna dicabut nyawa teh alabatan dikubet, disabet, dikadek ku 400 pedang. Matakan jalma geus dicabut nyawa mah tara balik di ka imah ka kuburan. Nya baras teh bakat teuing ku nyeri. Hadirin rahimakumullah, simkuring rek cumarios ku bahasa Sunda. Sawios ngahaja ditaros ti payun bisi kebiasaan orang kampung naon teh Cicadas sapopoe bahasa Inggris. Aya nu ngaji bahasa Sunda matakan ditanya heula bisi teu kaharti. Tunggus dijinjing deui ya aya mah. Awas can kawin
tos tadi na wancang kawin doakeun si meuna aki-aki. Wios ku bahasa Sunda wios. Kahartos moal lamun sim kuring ngaos ku bahasa Sunda. Moal ngahuleng. Moal jadi bingung moal. Nah, jadi lamun kitu mah cocok. Langkung ti payun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji kaidat syukur kadat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah anu murbeng alam, nu ngancik tanpa wit tumedal tanpa asal nu aya bari nangayakeun. Sok sanaos urang sadaya di yaumul kiamah baris teu aya tapi urang wajib ngaidrokeun ngajajimkeun ngayakinkeun nekatkeun yen Allah tetep ayana. Shalawat wa salam pamuga sareng pamugi masing dilungsur lingsir dikucur dikecer kali dikocorkeun. Kajungjunan alam daya sanis baginda habibana wa nabiyina wa karimina wa maulana Muhammad jimat paripih numatih modal mulia nu utama jungjing kuning kelor warna simet cari cangka sejo kebekari krekanana jungjing pipinding pentil pindang sarang kakembang ngenge sekar manyere 7 biji simbang bagja kumanjangan datang disampakeun gemang mangkak di buruan katineng ngalebetan puseur kadeudeung. Geuning eta colohok bahasa Sunda ge. Kaharti teu? Teu sarua aing ge teu kaharti. Tarif pasti tiajali kuat budak tinu kawasa hirup dihirupkeun maot dimaotkeun sehat disehatkeun gering digeringkeun. Beunghar dibeungharkeun miskin dimiskinkeun lalaki dilalakikeun awewe diawewekeun. Kuat dikuatkeun lemah dilemahkeun. Moal aya hiji makhluk anu bisa ngagantikeun peuting kana beurang tina beurang kana peuting. Moal aya hiji makhluk anu bisa ngagantikeun matahari diganti ku bulan, bulan diganti ku panon poe. Moal aya hiji makhluk anu bisa ngagantikeun tina sehat kana gering, tina gering kana sehat. Moal aya hiji makhluk anu bisa ngagantikeun tina lemah kana kuat, tina kuat kana lemah. Pon kitu keneh moal aya hiji jalma anu bisa ngagantikeun tina hirup kana maot, tina maot kana hirup. Eta sadayana aya dina pulak canggeuh intervensi ti Gusti Allah. Boro-boro nyieun kagorengan dalah nyieun kahadean oge lamun ku Allah teu digerakkeun moal hadir. Ceuk ulama la yasukul khaira ilallah. Moal aya nu bisa mengkolkeun tina jalan kagorengan kana jalan kahadean ilallahi angin Gusti Allah. Penting ayeuna mah ngahaja we dipengkolkeun kana jalan kahadean. Sok sanajan dihalangan ku hujan, dihalangan ku leueur, dihalangan ku poek, tapi urang sadayana terus dielehkeun ku urang sadayana. Perang jeung leueur, perang jeung hujan, perang jeung poek, naon tandana nandakeun urang cinta ka baginda Nabi besar Muhammad. Da ieu teh bentrok acara teh kahiji bentrok jeung film si Andin jeung Mas Al dina RCTI. Asok nonton film kana? Kaduana lamun dina Indosiar mah aya film si Nana jeung si Dewa. Oh SCTV ngahaja ku aing disalahkeun sebenarnya nonton geuning mana teh. Ku aing teh ngahaja disalahkeun Indosiar na SCTV cenah. Berarti sok nonton eta teh. Berbarengan ieu acara dengan film kembalinya Raden Kian Santang dina ANTV. Jadi jingga ngabenerkeun teh sieun disangka lain ANTV Kian Santang mah dina MNCTV nya leres teh. Tapi kunaon atuh ayeuna urang sadayana make tiasa hadir urang ngelehkeun TV urang ngelehkeun kawegah da ceuk nafsu mah mending cicing di imah bari hujan ngarelincik model kieu mah tarik selimut sadiakeun bantal cicing na kasur leres ceuk nafsu ngan eta nafsu terus digugulung ku urang saremanya unggal peuting rek kitu wae. Peuting nu ayeuna mah hadirin sadayana nunutan nu ayeuna mah diganyang. Saur Imam Jalaluddin As-Suyuti pengarang tafsir Jalalain dina kitabna
al-wasailu pisarhil masail muringakeun di mana-mana di hiji tempat di niatan maulid Nabi dina eta tempat aya bacaan Al-Qur'an, dina eta tempat aya watawassaw bil haq watawassaw bisabr, dina eta tempat aya silih nasehatan, maka eta riungan bakal dikuringan ku ribuan bahkan miliaran malaikat. Sadayana malaikat ku Allah diturunkeun ti langit pikeun ngulingan tempat anu diniatan maulid Nabi, hatta malaikat sopun ngiring hadir, malaikat karobiyun ngiring hadir. Bari jeung eta malaikat teh mang mentakeun hampura ka jalma anu keur hadir dina muludan. Atuh balik di dieu teh dosa urang teh morok dan geus dipamentakeun hampura ku malaikat gara-gara naon? Gara-gara ieu riungan diniatan maulid Nabi besar Muhammad. Da ari pangajian muludan mah leuwih mulia tibatan Rajaban. Pengajian muludan mah lebih mulia tibatan muharaman. Pengajian muludan mah lebih mulia tibatan rutinan. Pengajian muludan mah lebih mulia ti saban-saban pengajian. Sabab naon? Sabab pengajian muludan mah ngamuliakeun hiji makhluk Allah anu jadi sirung alam dunya jeung alam langit, saha Kangjeng Nabi besar Muhammad. Matakan kudu gawe kana muludan mah. Nah jadi gebretkeun hujan-hujan sakieu mah naonan. Lamun hujan batu terus urang maksakeun muludan naonan hujan batu. Jan muludan mah. Naon? Sabab bakating ku mulia-muliana muludan. Bakal dicatet ieu nu hadir dina maulid Nabi. Di yaumul kiamah urang moal bisa minta tulung kasalian ti jalmi anu keur diperingati peuting ayeuna. Ayeuna mah di kampung urang teu boga duit bisa unjam-injem, ka RT teu bogaeun, ka RW nginjem, ka kades kadang-kadang nginjem. Aya permintaan pertolongan, tapi di yaumul kiamah ketika urang rek diabuskeun kana neraka jahanam, terus urang minta tulung ka Pak Kades ditulungan mah. Moal, boro-boro nulungan batur. Minta tulung ke presiden moal ditulungan, boro-boro minta tulung ke presiden, boro-boro minta tulung ke Pak Kades, dalah minta tulung ka Kangjeng Nabi Adam oge. Nabi Adam teh nyariosna teh kieu, kami mah teu bisa teu boga kekuasaan pikeun nulungan. Datang deui ka Nabi Idris teu bisa nulungan, ka Nabi Ibrahim teu bisa nulungan, ngan hiji-hijina nabi, ngan hiji-hijina rasul anu dipasihan kekuasaan di yaumul kiamat nyaeta Kangjeng Nabi besar Muhammad. Pangna urang daek muludan teh hayang ditulungan di yaumul kiamat. Da urang mah geus yakin atuh pinarakaeun ieu teh pinarakaeun saha yakin abus ka surga. Ibadah mah peleh wae. Salat sakahayangna, sedekah kadang-kadang teu dipaksa mah henteu. Haji Quran tara engke Ramadan, haji Quran teh kitu ge dikulingkeun tadarusan. Keuten kaliereun Quran teh. Teu kulingan. Sok ibadah nu mana? Anu rek diunggulkeun ku urang. Kudu boga guru na ibadah teh. Sok nu mana ibadah mana? Salat, minum teh elingna. Keur mah minum teh eling salat kata mah lain dina waktuna. Lohor jam 12, kalah jam 2. Rokaya jam 3 salat lohor semu asar sok. Bayangkeun tepikeun ka ngomong asa karek ieu nya cenah lohor teh ayeuna geus adan asar puguh sia akhir teuing salat lohorna. Salat asar kudu jam 3 kalah setengah 5. Keur di kebon ngong ada lohor. Lamun pun Allahu Akbar ecakeun di kebonna tuh kagok ngaramet, kagok macul tuh kadang-kadang keur macul, keur ngaramet, keur di sawah, keur di kebon tara inget kana salat, tapi keur salat sok inget kana paculeun, keur salat sok inget kana rameteun. Padahal naon atuh meningkat ka kudu nyalehkeun salat eta macul. Nah sabaraha ku gaji macul samiliar eta teh.
buat eta gocap bisa nyelehkeun salat lawong. Ari hayang barokah, nyawa hayang kubur hasil, ngebon hayang hasil, ari pas keur ngebonan ninggalkeun salat, ngahirkeun salat, nyawa hasil. Ya, paraskeun. Lamun hayang hasil nyawa, lamun hayang hasil ngebon, keur ngebon keur nyawa teh dina nalika panggilan salat kudu datang, ecapkeun heula bila perlu nyieun mushola tadi kebon, meh gampang. Itu Ustaz abi teh hasil-hasil cenah. Hayo we da ninggalkeun salat wae. Jadi ulangi. La yasukul khaira ilallah, moal aya nu bisa mengkolkeun dina jalan kagorengan kana jalan kahadean ilallahi angin Gusti. Saur kasauran para sahabat, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paka'annama rafiqa fil jannah. Saha jalma anu nyodakohkeun hartana duitna jang muludan paka'annama rafiqa fil jannah, saur sahabat, maka eta bakal jadi batur diuk Kangjeng Rasul di surga. Amin. Saha nu kudunan jang muludan saha? Naos bari goceng. Ngajan bari goceng oge. Teu usum atuh muludan. Kudunan goceng. Namanya surga goceng. Aya kene nu udunan 5.000 aya kene. Mana jelema aing peang mulu. Gusti udunan jang mulu dan 5.000 naha teu era. Naha teu era udunan 5.000 teu era. Ibi bapak apan ayana urang teh kusabab ayana Kangjeng Rasulullah. Urang ngalaman hirup di alam dunia kusabab ayana Rasulullah. Urang nikmat boga salaki kusabab ayana Rasulullah. Bapak-bapak ngalaman boga pamajikan, boga anak, boga sawah, boga tanah, boga imah di ieu tempat kusabab ayana Kangjeng Rasulullah. Mun eueuh Kangjeng Rasulna maka moal aya hirup, mun eueuh Kangjeng Rasulna maka moal aya alam dunya, mun eueuh Kangjeng Rasulna maka moal aya langit, moal aya surga, moal aya neraka, moal aya sadayana. Mun eueuh Kangjeng Rasul moal ngalaman ngais tah ibu-ibu da teu dilahirkeun sabab Rasul teu lahir. Sabaraha urang mayar umur ka Kangjeng Rasul? Gratis. Sabaraha mayar napas urang ka Kangjeng Rasul? Gratis. Sabaraha urang mayar nikmat bisa nikmat di ieu tempat? Gratis. Cik atuh muludan mah da sataun sakali. Manya ngan 5.000 atuh. Matakan teu barokah sabab jalma lamun ayeuna ngutamakeun jalma terus nyukseskeun kungayakeun sedekah jang muludan secara besar-besaran, maka bakal dijamin rezekina sataun ka hareup. Nu kamari mayar 5.000 jang muludan sangsara sataun ka hareup kasihan. Lemong kasihan. Tempurkeun we. Nah, 5.000 kan. Pas rugi. 5.000 mah leutik. Leutik teu ingat nu gede henteu. Sarua we, bakal teuing kunaon? Korea. Sawah 2 hektar, ari mayar muludan 5.000. Nah, teu kieu didoakeun sing kuburit parena sia poe. Koret teuing. Batur mah ngayakeun muludan. Abu Hasan Al-Mudaffar jalmi pangpayuna nu ngayakeun Maulid Nabi mencit domana ge 5.000 jang muludan teh batur mah. Ai di dieu 10.000.
boga domba ge beberean di kanang sugan hayang ngelakukeun jang uludan bangke jang ake kasih neng pengorbanan jang Kangjeng Rasul mah ari Kangjeng Rasul berkorban jang urang 5.000 batur mah tah domba teh dipencit jang uludan teh mencit hayam ge 10.000 di dia 9.000 mencit hayam mencit nok hayam mencit nok nok dikulub geus dikulub dipesekan geus dipesekan dipencit keclek tongcolokeun da tumpeng manya muludan nok sapotong atuh euy nah teu era pantina bohong lagi teh nok teh hiji nah jadi kana muludan mah jadi sapotong ayo ayat dari kulub nogna teh digoreng nogna hiji talibuna 2 kilo dikocek digorengkeun disiksikan jika goreng bawang aweurkeun na wudu ka mana mah wuludan kan Ustaz anya wuludan no puru Allahu akbar Gusti teu apaleun saha anu keur dimulutkeun teu apaleun peutingan ieu teh peutingan naon peutingan Maulid Nabi anu mana Nabi teh lain ngan sakadar ayana urang ku sabab ayana Kangjeng Nabi di yaumul kiamat teh bakal nurungan teh Nabi urang nu keur dimulutkeun peuting ayeuna anu ku ente dibere 5.000 dan muludan sok bayangkeun pikeun nah pantes anu mere nyawa nah pantes nu mere ka bunga anu mere kabagjaan anu mere kaindahan urang nikmat boga anak boga itu boga ieu diabuskeun ka surga nah pantes kurang dihargaan ngan 5.000 pikir lain seuing aing rek galak ngaji teu undang di sabodo loba kana ngomong teh mending beras mending leus ya ngaji Bu ibu-ibu nanya ibu resep nu beras resep nu leus nu beras dan leus mau asup mantakan aing ngaji rek beras meh asup ngajikna sampai itu kali ya so saha Nabi urang kamu dibandingkeun jeung kabehan lagi tong boroning dibandingkeun jeung orang Cidadas Cidadas dadas tadi kan goceng atuh matakan dadas dadas teh koredas tong boroning dibandingkeun jeung orang Cicadas Kangjeng Nabi Muhammad bae dibandingkeun jeung sadayana nabi Allah nyiptakeun 124.000 nabi jeung rasul ku Allah dikumpulkeun anu 124.000 nabi dijumlahkeun kamuliaanana dijumlahkeun kaistimewaanana dijumlahkeun cahayana ari pas teh dibandingkeun jeung kamuliaan Kangjeng Nabi Muhammad eta nu 124.000 teh eleh atuh Nabi Muhammad mah ngalawan 124.000 nabi jeung rasul ge masih keneh eleh ku Kangjeng Nabi Muhammad mah muliaanana teh eta teh dibandingkeun jeung nabi jeung rasul 124.000 nah anu dibandingkeun jeung orang Cicadas ku sabaraha jerman atuh satriliun ge can cukup matakan urang berkorban ayeuna rek hujan rek tuluh lawan dah hayang menang pertolongan di yaumul geus tong makiran dunya keur kieu mamikiran teh pika akhirateun isukan aing rek maot nah naon nu rek disangakeun ka Allah lain berarti corona eueuh ayeuna urang bakal bebas lain tetep walaupun corona geus eueuh maot mah bakal datang ibarat jalma anu sieun divaksin ancana tong divaksin sieun maot divaksin bakal maot teu divaksin ge maot beres make kudu sieun divaksin kuring mah divaksin tiba heula di bulan Rajab pertama kali aya vaksin geus divaksin 2 kali tah da kudu sehat sabab sing kuring mah seseueurna sadidinten di Pak Bupati matakan kudu sehat aliman anu
divaksin mah. Naon cenah keuntunganna Pak Ustad? Divaksin keuntunganna kahiji dahar jadi rewong. Nu kadua sarek jadi fibra. Jangan laki mah nu katilu bobogaan nangtung wae. Cobaan. Ada dong saya budak mah rupanya. Dia jangan kolot ya. Cobaan. Nah kan tadi cepat kalis alhamdulillah. Kunaon ayeuna Cianjur level ka 3 sabab lain loba anu corona di rumah sakit da geus eueuh. Naon loba keneh nu can divaksin. Mun gratis Januari mah mayar. Ka mana-mana geus moal bisa lamun can divaksin rek gawe rek itu ieu ka toko teu meunang asup. Oh, ribu katanya. Barade divaksin barade. Atos barangkali sekali deui tah aya vaksin kadua. Dekat ka bangga karek sakali oge. Aya mah 10 kali. Dia omong-omong. Kemeana? Bagus atas divaksin. Bahkan hadirin sadayana aya nu reken ngitung eta baki dina Abu Hasan Al-Mudofar di samping mencit domba 5.000, mencit hayam 10.000, oge bati subuh teh baki piring dihitung teh aya 30.000. Bakat tingkung memuliakeun Kanjeng Rasul. Bahkan cek Sayyidina Ali mah Gusti lamun abdi boga emas sagede gunung Uhud eta emas rek dijual kabehanana hasil tina penjualan eta emas sagede gunung Uhud teh rek dibeakeun kabehana jang maulid Nabi besar Muhammad. Baturna boga cita-cita teh hade mulia lamun abdi boga emas sagede gunung eta emas rek dijual sagede gunung teh kabehana ting sabaraha triliun tah tina hasil eta penjualan emas 2 triliun 1 triliun rek dibeakeun kabeh jang maulid Nabi besar Muhammad. Boga teh cita-cita kitu boro-boro teu boga cita-cita acan datang mulut kitu deui. Numawi saur kasauran sahabat man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Muhammad faka annama anfaqa jabalin min dahabin fi sabilillah. Sahajalma anu ngainfakeun hartana jang maulid Nabi rek 10.000, rek 20.000, rek 100.000 maka sarua jeung nyodakohkeun emas sagede gunung fi sabilillah. Aya nu 10.000. Nah, aya nu 50.000? Ya. Aya nu 100.000? Ya. Aya nu nyumbang emas sagram jang buludan? Oh. Mun boga emas sagram oge moal mungkin. Ari sagram teh 500.000 aya teh emas teh. Eta teh emas pasar. Aya nu nyumbang jang buludan 500.000? Ya. Aya? Ya. Alhamdulillah. Bakal digantian 500 kali lipat. Ayo 5.000 oh 10 kali lipat ya, lumayan 50.000. So, jangan muludan. Bakat tingku barokahna bulan mulut, tepikeun ka mulut mah ditambahan. Aya sisilina, buktina ya silih mulut lain muludan. Laras? Bulan anu mana nu aya sisilina salian ti bulan mulut? Silih Raja Baya, silih Rayagung, silih Sawal, ngan hiji-hiji na bulan anu aya sisilihna nyaeta silih mulut. Hayang naon? Hayang kabarokahan. Baheula mah tanggal 12 mulut teh, da anu dimulutkeun teh lain jelema unggul, boga keris dimulutkeun. Boga bedog panjang, gobang teh dimulutkeun, batu alik dimulutkeun, isim dimulutkeun. Bobetian dimulutkeun, bini candikana pangbini hangkeun bangsalna dimulutkeun hayang barokah. Aya parawan umur 80 tahun can laku keneh wedakna dimulutkeun. Ya. Hayang naon? Hayang kabarokahan ku bulan mulut. Dibacakeun berjanji, dibacakeun shalawat, dibacakeun Quran. Eta cai ngabereneo atuh. Cai teh hayang didoaan, dibarjanjian, dibaca sholawat. Eta cai teh
dikencungkeun dikocorkeun kana bak saeutik dicecerkeun kana sirana hayang pinter diawurkeun kana pepelakan hayang barokah baheula mah apal kana barokah bulan ayeuna mah geus poho ngayakeun muludan oge teu hadir aya nu teu hadir ayeuna aya teu hadir teu apaleun barokahna bulan mulut teh modal kumaha mending kena cicing di imah kuku hujan tiris deh ya marukan geus aya jaminan ka surga eta jalma da iman kaitu patut teh panna urang hadir ka ieu tempat teh urang teh teu boga rasa jeung rumasa yen urang bakal abus ka surga matakan urang mah haus ku kahadean dugikeun kalamun urang hadir di majelis ilmu saur Kangjeng Rasul man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a saha jalma anu kaluar ti bumina ngalengkahkeun dua dampal sampeana ka tempat maulid Nabi fa huwa fi sabilillah maka seolah-olah eta jalma teh keur aya dina jihad fi sabilillah hatta yarji'a hingga balik deui ka imah luyu saur kasauran Syekh Jalaluddin Asyuyuti na kitabna Bidayah wa Nihayah man qiraati man hadiro fi qiraati maulidin Nabi Muhammad la yakhruju minad dunya bi ghairi iman wal Islam lamun jalma hadir dina maulid Nabi moal waka dimaotkeun ku Allah salagi eta jalma maotna nyandak iman sareng Islam keur muludan maotna nyandak iman sareng Islam bu ayah ibu ayah bu ayah ibu hoyong maot nyandak iman sareng Islam hoyong ibu hoyong maot nyandak iman sareng Islam hoyong mengpeng keur muludan saha nu rek maot ayeuna ayo saha nu rek maot pancet tadi saur Imam Jalaluddin Asyuyuti dina kitab Bidayah cik lamun jalma keur muludan terus maot makanya maotnya nyandak iman sareng mengpeng keur muludan saha nu rek maot ayeuna tang kumaha Gusti mengpeng keur muludan saha nu rek maot ayeuna siap henteu mun hayang pan hayang mawa iman jeung Islam maot tah mengpeng keur muludan siap ayeuna keneh geus siap eta teh lamun kita milih mendingan kene bapak heula mendingan ustad heula mau teh ustad heula gagabah kita ka ustad heula ibu lamun dititah milih nu maot teh mending kene ustad heula mending kene jamaahna heula mending ustad heula mending jamaahna heula aya barang da lain pawe lah dia cenah ustadna heula gagabah lamun ustad geus maot rek saha nu nyolatkeun mayit ayo lamun ustad geus maraot rek saha anu mimpin salat jenazah kamari di Cianjur ustad keur teu araya aya nu maot atuh disolatkeun imamna preman make ruku jeung sujud salat jenazah ditanya kunaon make kitu spesial cenah pan ditoha ieu maot teu bisa kitu ari maot mah teu bisa dihayang-hayang teu bisa diembung jalma kamari sieun ku corona sieun ku maot di masker samarukna di masker bisa ngahalangan maot ternyata pas manehna di masker maot da eungap di masker ya maot mah kitu aya jalma hayang buru-buru maot jika si bapak tadi sok siap cicing di tengah-tengah jalan kereta api hayang maot da teu maot mah karetana teu liwat al mautu ya'ti baghtatan maut mah datangna teh sok ngadadak
tapi ulah sieun ku maot, ulah hayang ku maot, tapi anu kudu dipikasieun urang maot teu mawa iman jeung Islam. Pas begitu maot teh can pernah tahajud sapeting-peting acan. Pas dicabut nyawa ku Gusti Allah teh can pernah duha sakali-kali acan. Pas dicabut nyawa ku Gusti teh can pernah sedekah jang dan 10.000 acan. Datang ajal teu mawana naon atuh. Datang ajal salat nu diakhirkeun. Ngaji Quran teu tamat sakali-kali acan. Sedekah ka masjid teu pernah. Ajal datang akhirna urang teu mawana naon. Nu mawi naon panna urang make nolak ku maot bahasana alus sabab urang teh can boga bekal. Laras teh. Laras teh. Omong apa can boga bekal tapi teu diteangan-teangan eta bekal. Bener salat kejedog ge. Oh. Iya bener gitu mah. Kemana? Tuh lihat, aya mah kajedog ke salat. Tampilingan kalinya. Di adanan ku masjid moy we. Engke we ka masjid teh aya modal. Nah, cara ustaz teh kasar kitu. Ari nu tara ka masjid mah tok dilemesan. Lamun engke ngumumkeun di masjid nu maot tara ka masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos modal si anu tong make pupus. Nu tara ka masjid mah modal we modal sekalian. Tong dibawa ke masjid deui anu tara ka masjid mah naon ai keur hirup tara ka masjid ari giliran geus modal hayang ka masjid ka era untungnya panta masjid teu nutup ceuk masjid aya mah butuh teh keur hirup lain geus maot da geus maot mah teu bisa salat teu bisa wiridan ka masjid oke naon atuh disalatkeun teu sopan di nu maot mah di masjid ge batur tukangeun imam ieu aleupeun imam nu modal mah pan batur ngarantung pamain mah molor we nu maot mah itu tadi dia terus dibawa ke masjid dengekeun tara ka masjid aya ieu mah da kawe ka masjid minimal ayeuna ka masjid ya jadi ciri ieu mah hirup di kampung Cicadas geus puluhan tahun can pernah nincak masjid sakali-kali acan. Engke nincak masjid kita teh digotong na pasaran. Kiraku tegak lega elma teh jelema boleh itu patuh. Ya. Aya kita teh di dieu. Ya. Ngomongna kudu kitu di dieu mah. Ka mana? Kapan kali itu? Orang Cianjur mah bade ka mana? Dia orang ka mana? Ragem. Lu bisa ini mah kidul da aya ge orang Jampang Surade atuh, kan beda Jampang, ari mah Jampang Cianjur. Ari mah Jampang Sukabumi, matakan dibere bahasa orang kidul bisa ada. Orang kampung, tapi na imah ngotak orang kampung oke. Itu mending kene orang kampung ngotak, mending kene orang kota kampungan. Wah, itu matakan ya orang kampung masuk ngada otak, gimana oke. Dan berhasil orang kampung ngumpul jadi itu teh ngan geus berhasil tara balik di ka dieu da teu majarkeun teh mungaring saraton mere weukeun tuh batur majang muludan teh berkorban kunaon pangna berkorban padahal kitu apaleun saha junjunan Nabi besar Muhammad Saur Syekh berjanji nguningakeun dina kitabna antal ladzi laula kama khuliqan ru'um kalla wala khuliqan wala laulaka kitu kacek berjanji mun teu aya anjeun makhluk moal didamel moal di damel makhluk mun teu aya anjeun di dieu ka saha ka Kangjeng Nabi besar Muhammad
Moal aya kabehana cek sim kuring tadi. Ibu-ibu jeung bapak-bapak ibadah geus ibadah hayang menang ridho Allah. Geus menang ridho Allah hayang abus ka surga pan lain kitu. Moal aya surga ge lamun teu aya Kangjeng Nabi besar Muhammad. Moal aya neraka, moal aya masjid, moal aya sakola, moal aya salat, moal aya ibadah haji. Al-Qur'anul Karim pedoman umat manusia. Quran ge moal aya lamun teu aya Kangjeng Nabi besar Muhammad. Matakan lamun ngayakeun muludan 4 jam can cukup mayar ka Kangjeng Rasul teh ieu teh encan. Lamun urang tadi muludan mulai di jam 7, 8, 8, 10, 11 sabaraha jam? 3 jam can cukup. Najan ngayakeun muludan sabulan campleng beranjeun peuting pikeun mayar jasa Rasul can kabayar. Eta teh lamun muludana sabulan beranjeun peuting komodi lamun kan 3 jam. Matakan aing muludan rek tepikeun ka jam 4. Siap? Maka urang tepikeun ngari jam da kakarek ke jam 11 berarti 1 2 3 4 5 jam deui urang teh diuk di dieu teh. Kan nyantai we. Karek saya kulawa ka dibagikeun teh jam 4 balik nangke jam 3:30 karek bagikeun. Tuh, eta teh kakarek berkorban sakitu ge geus kitu mah. Ari dulur urang mah aya nu hajat kuateun kawan digadang nyiksikan kentang. Marukan rek meunang sapaatina kentang. Hajat we tatangga urang eta kuateun kawani da. Ngajijutan hayam buluna tepikeun ka subuh mulai ti sore. Marukan rek meunang sapaatina bulu hayam. Di posrona weh ieu mah reur ngariung opatan muka kita beureum gapleh teh kuateun ka maksakeun eta ti jam 10 tepikeun ka jam 4 teu protes. Marukan rek meunang sapaatina balak genep meureun. Aya nu kitu? Aya nu kitu? Ieu mah jeung Rasul bakal meunang sapaat lamun urang sapeuting jeput nginget-nginget ka Kangjeng Rasul bakal meunang sapaat di yaumul kiamat. Maka kana bola atuh meningkat ka sumanget. MU jeung Liverpool paengkeun jam 1 peuting. Daharu dah atuh. Juga teh tahajud dek nonton bola. Damun muludan mah jam 1 peuting mulaina da moal da laek moal. Ayeuna ge geus loba nu ganggar teu. Yang bubur geus. Ieu teh cacak-cacak nu balikna moal keneh bari jeung kaset komo digober beuleuh. Bukan cek aing kaset sote atuh. Muji sorangan we nu muji mah. Ya. Eta teh cacak-cacak. Ngan sapeuting tapi urang teu maksakeun. Abu Bakar mah Kangjeng Rasul keur bobo dina lahunan Abu Bakar tiba-tiba aya orang hideung rek macok kana mastaka Kangjeng Rasul diasongkeun sampeana dipacok tak orang hideung ngorbankeun Kangjeng Rasul berkorban teh nyawa jeung raga harita Kangjeng Nabi Muhammad dikulingan tak ku kafir-kafir rek diparehan aya jalma manusia jadi badal kemae abdi we paehan daripada Kangjeng Rasul wios abdi nu ngaku Kangjeng Rasul batur mah kitu. Urang mah boro-boro ngorbankeun nyawa, ngorbankeun duit mau ngan 5.000. Ngorbankeun waktu hayang sakedeung, ari ngaku cinta, ari hayang ditulungan di yaumul kiamat. Nah teu gablek polo eta jelema. Oh, dengikeun sia tah. Baik saeuri dicarekan teh aneh, jadi dicarekan teh sadeuri, we tah geuleuh teh mah. Padahal aing teh nyarekan teh saeuri we. Bahasa Inggris komode ku bahasa Inggris sararti kitu dina sareuti teh dicarekan ku bahasa Inggris sararti lain sari awal arti teu nyaho harti sedih teh siap dipikeun ka jam 4 siap siap bapak-bapak siap ibu-ibu ka jam 4 awas ya tani nyebut siap teh ka jam 4 aing mah balik sakedeung deui. Nah, tinggal ikor ini dia mencai. Batu
gitu ka Kangjeng Rasul teh urang mah karek dipenta mulu dan noga geus goceng. Dipenta waktu ge ngan 3 jam oge geus elekes-elekes. Jika lauk di darat kekerpekan pengajian teh. Kudu nama dina pengajian dina muludan mah jalma nu ngaku iman jeung Islam mah dina pengajian teh kudu lauk jika lauk dina jero cai betaheun lain kekerpekan. Ieu mah. Ya. Atau ngaji 30 menit geus 30 ganti dieu. Geus standar 2 ieu. Geus standar 1. Geus sila, geus emo, geus nyanghunyar kieu. Geus nyarame Gusti waduh. Eta ngaji 30 menit coba. Eta geus kabeh sagala. Ya, geus ka ditu, geus ka dieu. Geus pulang anting we ka cai. Aya teh. Geus mengeong-meong budak. Aya teh mah anting ku kesel we. Kesel-kesel teh mah budakna diciulit we mewe ngomongkeun ieu budak yang balik cenah. Padahal manehna nu aya balik teh ngahaje budak dicinitan supaya ceurik. Aya alasan. Ih, amit Gusti nu agung. Aya nu kitu. Iya, kamu ka wae mah kabeh ngomong. Aya nu datang ngaji teh istirahat capek cicing daripada ngurus incu Pak Ustaz imam. Budak geus garde dibere incu tadi nama geus kolot teh hayang menikmati hidup. Hayang pengajian di hadiran ka ditu ka dieu der budak mere incu budakna garawe incuna ku ninina. Atuh nini teh geus ipuh deui. Karek mah kamari budak teh kawin sugan terekeun der ngurus incu. Atuh keur ngajinana teh teu fokus da capek ngurus incu. Kerek ngajinana teh da capek. Eukeun wae da sesana. Laras teh Bu. Laras tahu kemana? Wih ke mual ayat kelahiran urang lamun telahir Kangjeng Rasulullah. Nabi Muhammad mah lirik ibarat sirah lamun awak. Ibu lamun naik motor di Cianjur anu dihelman teh sirah lain suku. Nah aya orang dia anu make helm na suku ya lo tanya lemah. Nah kunaon dina helm make kudu teu dina sirah sabab di mana-mana urang cilaka minimal sirah kasalametkeun. Lamun naik motor terus we labu potong sukuna hirup keneh hirup loba nu potong suku hirup. Naik motor labu potong leungeuna hirup keneh hirup. Tapi naik motor tabrakan potong sirahna hirup modal matakan sirah mah pan mulia ditutupan tah Rasul mah lamun dina ahwak mah ibarat sirah lamun dina jasad mah ibarat ruh cabut we ruhna sok ayeuna dicabut ruhna panon teu bisa ningali ceuli teu bisa ngadenge. Ieu teu bisa gerak, suku teu bisa ngalengkah sabab ruhna dicabut ku Allah. Kitu ge lamun Allah teu nyiptakeun Kangjeng Rasul alias ruhna moal aya langit, moal aya bumi, moal aya surga, moal aya neraka, moal aya jelema, moal aya beurang, moal aya peuting, moal aya panon poe, moal aya bulan, ibu-ibu moal ngalaman hirup di alam dunya. Indung bapana ge moal aya, nini akina ge moal aya, uyutna ge moal aya, lamun teu aya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu anta samsun anta badrun anta nurun fawqa
وغالي أنت misbah Anta samsun engkau ibarat matahari ibu punten lamun Kangjeng Rasul kaluar ti bumi aya awan anu mayungan cik orang biasa anu sok dipayungan ku awan teu aya Kangjeng Rasul mah boro-boro teu dipayungan di boro-boro dipayungan dalam teu dipayungan oge lamun Kangjeng Rasul kaluar ti bumi maka panon poe moal tiasa nyaangan ka Kangjeng Rasul naon sababna eraheun ku Kangjeng Rasul lamun kurang ningali panon poe ayeuna serap moal aya nu kuateun bahkan menurut keilmuan lamun kurang mencong kana panon poe 3 jam mata mengakibatkan kebutaan bakat teuing kunaon serap panon poe nah lamun ka Kangjeng Rasul mah eta syaratna panon poe teh eleh ku serapna ku cahayana wajah baginda Nabi besar Muhammad maka disebutkan anta samsun engkau ibarat matahari anta badrun engkau ibarat bulan aneh Kangjeng Rasul aneh sakti Kangjeng Rasul sakti mulia mulia hoyong mulia pan ieu keur ngamulyakeun anu mulia matakan anu hadir di ieu tempat yakin wallahi demi Allah nu hadir keur muludan ieu sadayana mulya ku sabab ngamulyakeun anu mulia apakah Nabi Muhammad butuheun ku muludan urang teu butuh najan sadunia teu muludan Kangjeng Rasul jadi hina moal najan teu maca sholawat orang Cicadas najan teu maca sholawat orang Cianjur sa Indonesia Allah nu maca sholawat sadunia Allah nu maca sholawat apakah Rasul akan menjadi hina? Tidak, tetap mulia saking muliana Kangjeng Rasul dugikeun namina sok direndengkeun jeung nami Allah sok lamun di masjid aya lapan Allah pasti aya lapan Muhammad kunaon teu Nabi Adam dipasangkeun kunaon teu Nabi Ibrahim anu dipasangkeun tapi Nabi urang anu direndeng-rendengkeun jeung nami Allah subhanahu bakat teuing ku mulia kahoyong saha tong waka dibagikeun keula keula mau ka dibagikeun bisi konsentrasina ke salawatan Ustaz bagikeun meh barokah ngabagikeun tumpeng dibacakeun salawat jadi barokah ke yang kejo ke yang kejo ganggu eta kejo ka ganggu aing jeung kejo ge masih kena mulia kejo jadi we poho aing nanya nanya kemana dia teh anjing teh tuh parohoan maringan ke mana coba Bu ngamuliakeun terus kumaha geus ngamuliakeun teh lamun teu maca sholawat nah Kangjeng Rasulina apakah Nabi Muhammad anu direndengkeun jeung nami Gusti Allah kahoyong Nabi Muhammad nyungkeun ka Gusti Allah Gusti rendengkeun nami abdi nyungkeun apakah Siti Khadijah istrina geus dibagikeun deui aya kucapenya nyaram kolot beda jeung nyaram budak aing bagi heula bagi heula malah ka ngomong lamun teu ngabagikeun moal bagikeun heula beakeun heula ngomong ke gerak mun main bola mah di tukang di mana-mana keur ngaji terus aya nu ngagoda apakah eta ngagodana keresek apa amikeun keresek cing lamun keur ngagoda ibadah disebutna naon malaikat atau setan Wikeun bakal bagikeun jadi oh ente
lapan Allah jeung lapan Muhammad kahoyong saha kahoyong Gusti Allah. Gusti Allah bangga ka Kangjeng Rasul tepikeun ka nami na hoyong direndeng-rendengkeun jeung nami Allah. Mahnya ya urang nu hadir di ieu tempat anu diciptakeun ku Allah teu ngabanggakeun ka Kangjeng Rasul. Teu hayang cinta ka Kangjeng Rasul, teu hayang cicing ka Kangjeng Rasul, laingan sakadar muludan teh hayang jomet we hungkul. Rek naon atuh lamun muludan niat hayang enak sang mangadedog we di ieu mah moal menang pahala. Pan urang ka dieu tempat teh hayang menang kamuliaan, hayang menang pahala, hayang menang ganjaran. Cicing. Keun, ulah aya bahasa balik tina muludan teu kabagian sangu terus ku kulutus. Rugi ka jelema. Rugi. Muludan mah. Ya kan geus kere-keresekan ieu. Bisa ieu bisa mengancamkeun teu Pak? Kades kemana ya kades panjang cangkeun aduh aing mah. Hamsit atuh aman teh hamsit. Kita sih. Setelah kan bakal kebagian mah. Lamun teu kabagian bagian aing dikeun. Teu butuh nu kituna mah. Teu butuh amplop deui. Teu butuh eusi. TF TF. Kan fokus ya gitu. Tah pangna urang butuh muludan teh kitu. Hayang ditulungan ku Kangjeng Rasul. Pangna urang ayeuna berkorban kikian aing mawa budak tepikeun ka sare. Ieu teh naon? Bebelah Kangjeng Rasul. Hadirkeun budak kieu teh sim kuring mah atoh naon sababna? Keur ngawariskeun kagiatan hade ka urang kali urang. Ieu teh budak urang teh ngarekam teh teh. Oh baheula ge muludan teh kolot urang teh aya pangajian. Oh muludan teh baheula ge kolot urang mah aya perjanjian. Oh muludan teh baheula ge aya pembacaan Quran. Direkam ku budak urang teh. Pan urang ayeuna ngayakeun kikieuan teh pan nurutan kolot urang baheula beunang. Laras teh. Nurutan kolot urang baheula. Adapun aya nyebutkeun bahwa muludan bid'ah, aya nyebatkeun muludan haram, aya nyebatkeun muludan eueuh ti Kangjeng Rasulna. Heudapan hanya Kangjeng Rasul muludan. Ada cenah sahabat oge teu muludan. Manya urang rek sarua jeung sahabat, sahabat mah ningali langsung ka Kangjeng Rasul, sasalaman jeung pandangan Rasul, geus yakin teu muludan oge kan para sahabat mah bakal abus ka surga. Ari urang lain sahabat, lain ulama, urang mah wajib muludan teh. Laras ka atas teh. Wajib muludan. Da lain sahabat, lain ulama, tahajud ge moal penting kaliwat itu bejakeun mah. Maca Quran ge tara paribasana. Sugan saayat atuh dah henteu ari ngomong hayang ka surga. Ditanya mah ari ngomong amal hade, ari maca Quran geus ayat-ayat acan sapoe teh. Tahajud diliwat wae tah ayeuna balik di dieu. Aya nu tahajud moal bawa tahajud salat subuh ge biheung. Tetapi kaputing majarkeun tidak cenah aya bonus ieu da ngaji teu kaputing. Dan naon salat awas. Lamun teu salat subuh gara-gara muludan teu ridho aing mah. Ridho kana tuh. Moal. Mending keneh teu muludan salat subuh berjamaah daripada hadir muludan tapi salat subuh teu berjamaah. Rugi. Atuh kitu mah balik teh heula. Rajeng bohong an balik ti heula dina pangajian ceuk hadis Rasul eta teh lamun aya jalma balik ti heula pangajian maka dosa nu jamaah dieu teh kabeh ditibakeun ka jalma nu balik ti heula. Aing cenah balik ti heula tadi nama we. Mere dosa kabeh anana teh. Panggul ka dinya. Ya. Tuh, wih ke ngamuliakeun anu mulia. Lahir urang kusabab dilahirkeun Kangjeng Rasul. Ari pas urang salat we, terus we salat nanti urang teh pas begitu at-tahiyat teh Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah teu salatna.
Henteu sabab ninggalkeun maca salat. Tapi lamun salat urang tepikeun ka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jadi diterima salatnya. Nah jangan teu make kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, teu make wa ala ali sayyidina Ibrahim, tapi salat urang tepikeun ka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan jadi diterima salatnya gara-gara dina eta salat nyanyanda mamawa nyebutan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Eta teh dina salat ibadah anu pang kudu-kuduna. Beda jeung puasa. Ibu-ibu lamun puasa teu kuat taun puasa asal wani ngodoan. Beres? Ibadah haji cenah teu mampu tong ibadah haji teu naon teu dipaksa komo ayeuna ibadah haji teh nungguan lagi 12 tahun. Da kamari ku corona 2 tahun tadi berangkatkeun asalna 10 tahun. Ayeuna mah ibadah haji nungguanana 12 tahun. Lamun daftar 2022 berarti 12 tahun yang akan datang kira 2024 kakarek berangkat. Ting aya keneh umurna ge ting eueuh. Ya, lamun urang daftar tahun 2022 berarti berangkat teh urang teh 2034. 12 tahun yang akan datang. Teu mampu entok. Zakat fitrah teu mampu, teu naon teu dikaluarkeun teu naon. Ustaz malaman takbir abdi teh cenah ustaz bari zakat fitrah ngalamun ieu di zakat fitrahkeun keluarga abdi bakal kalaparan moal dahar tong zakat dahar ke keluarga. Menang zakat teu naon. Puasa teu naon teu ge. Ibadah haji tapi salat teu bisa bari nantung, salat mah bari diuk teu bisa bari nangkara teu bisa sabab aya bisulan dina tongong 60 siki nangkuban kaditu kula sarua cenah beuteung ge aya cenah 40 siki nyangigir ka belah katung kadinya nah kelek cenah Pak Ustad aya kutil 40 atuh nyangigirna ka belah kencang sami cenah aya borokan di dieu oge. Nah sabaraha hiji 100 gantung salat. Bakat ting kuat. Geus digantung teh terus ka handapna teh geus teu kuateun, gerak. Di handap ka dieu teh geus cicing we gerak. Wajib keneh salat. Wajib kunaon ku ungeuk. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Pak Ustaz geus teu bisa ungeuk, ieu teh geus dipen ku dokter. Ieu we ulah film. Wajib kene salat. Wajib kunaon ku cicing. Allahu akbar. Allahu akbar. Cicing. Pak Ustaz geus teu bisa ngijek da cenah panona kapireumkeunan ku tajibu 2 kilo. Wajib kene salat. Wajib kunaon? Ku bayangkeun keur ruku, bayangkeun keur sujud, bayangkeun keur iktidal, bayangkeun keur atahiyat. Pak Ustaz geus teu bisa ngabayangkeun. Salat kitu. Bakat teuing kuat wajib ninggalkeun sawaktu salat, najan digantian 1000 kali salat teu bisa nyaingan pahala hiji salat anu ditinggalkeun. Najan digantian ku 1000. Matakan rek keur kumaha wae ge wajib salat. Katakan sim kuring ieu kade yeuh nu hadir di tempat bapak-bapak siap pengen sholat subuh berjamaah di dia siap demi Allah geus insya Allah saya teman soalnya yakin aing pasti kaberangan disukan eta teh kita berjamaah we geus asa-asa aing bisa moal eta teh berjamaah komo deui 3 zaman baheula rek ka masjid kitu di terowongan pesol ke dalam Jepang. Ayeuna aya anu mawa pedang sia abus ka masjid modal teu abus salamet
nyata naon balik deui. Jangan dikeun jadi hutang. Jadi sih jadi hutang gitu. Anggar dosa bro. Sarua, ya ampun itu dosa bangsa nanti alus eta mah. Cenah naon make teu janji salat subuh da bisa jadi hutang anggar dosa. Justru eta tanu dosa anu cita-cita rek kaberangan. Terus jalan-jalan ke Banjaran eta Kang Dedi. Aya Kang Dedi? Ya Kang Dedi? Meser dukuh di korangan muludan unggal tahun muludan eta Kang Dedi salat subuh Gusti nu agung salat subuh kaburangan jalan-jalan ka Banjaran eta Neng Teti aya Teti aya naik taksi kehujanan muludan unggal tahun muludan eta Teh Teti kasalaki molot aya nu sok molototan kasalaki percuma muludan oge atuh loba buah pemajikan bapak nu kitu teh Pak. Aya di dia pemajikan anu sok popolotot kasaliki asap. Aya di dia pemajikan anu taranya yagikeun cai kopi tiap isuk aya teu. Aya di dia pemajikan anu tara rek manyangkeun jang salaki aya teu. Aya di dia pemajikan anu tara nyiapkeun deungeunna jang salaki aya teu. Mana nama kini ibu piceun kalau kene kalau nanti gabel pamajikan arinya kopi ku sorangan-sorangan kene mah nya gabel pamajikan ge arinya kos sangu ku sorangan-sorangan ieu mah Gusti ngagoreng naon ku sorangan nyangu ku sorangan nyeuseul ku sorangan ngopi ku sorangan ai pamajikan ka mana mah teu gabel pamajikan ai boga anak-anak pan ku Mas hah boga anak ku Mas naon Mas kagaduhan anak ta istrina sekarang gagaduhan dari ibu atau membuka gaduhan tina emas mah itu datangnya nah daek itu awewe buka pemajikan gagaduhan tina emas dari ibu atuh ning kena tina daging jeung kulit ayo coba eta halus ayeuna awas dina salat ngan rata-rata jalma salat teh kadang-kadang sok berat saur Allah dina Al-Qur'an wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin saestuna salat teh berat kecuali pikeun jalma anu khusyuk dina salat subuh-subuh isukan as-salatu khairum minan naum batul geus as-salatu khairum minan naum ieu kerek keneh komo nu adana aki-aki hujan ngaririnci peuting sare peuting teuing Assalamualaikum warahmatullahi aki hada eta dia aki saha dia Asyhadu an la ilaha illallah. Cik ada model kitu subuh-subuh hujan ngarincik araya moal nakol beduk aki-aki nakol kokol aki-aki tong nakol beduk aki-aki bedugna kahujanan atuh jadi blak lengkap teuing mulai ka masjid tampil pemuda-pemuda siap pemuda tadi ngomong we awas saya suka kudu nakol beduk ku pemuda nakol kokol ku pemuda tong satarikna
nakol beruk ku pemuda. Tong 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 tong. Ustaz teu harudang keneh papaikeun beruk ke sabar imam. Teu harudang bae dogang kacana tadinya. Nah kumaha kitu? Sahabat kantos ngadu ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, aya hiji lalaki di imah sehat, berakal, balik, henteu gelo, tapi naha cenah salatna teh di imah we." Naon bahasa Kangjeng Rasul? "Kumpulkeun suluh dulu imah." Cita-cita lamun eta hukum berlaku di kampung Cicadas mulai sungguh isuk sarahijin kaula. So, mulai jajan. Aya salakina di imah teu ka masjid ru. Kabeh didurungkan. Bakat tingkupan gitu. Siap pemuda? Kadang pemuda, apa belum pemuda? Pak adan pemuda mah modalna juga aki-aki. Da pemuda nu ada lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya nu ada tanya euy. Hamdan. Asa tenang. Dipikir-pikir aing mah sare kopeng deui. Sare deui. Serba salah ada dibere adan aki-aki komentar dibere adan cenah budak orang geuna hunting ngajalkeun tiasa dipepene teh komentar di grup kumaha euy adan euy. Aya budak orang daek adan pentingna geus kadang da gaple eta teh Allahu Akbar lulus, asyhadu alla lulus, asyhadu anna Muhammadna lulus, aya ala sholat teh lulus atuh da bari jeung nunutan adana. Hayya 'ala Allahu Akbar. Matakan kudu konsen. Boro-boro adan ya salat ieu teu konsentrasi maripu ngitung tepikeun ka 4 tidak konten ka kerok atuh. Budak PAUD, budak TK ngitung tepikeun ka 4 tara salah hiji 2 3 4 hiji 2 3 narik ke salat atuh 3 4 Pasok gitu. Cik lamun kitu kumaha cokot 3 berarti tong nyokot 4 teh henteu ambil yang terkecil. Sok loba pohonna ke salat. Benar tuh. Boro-boro ibu-ibu jeung bapak-bapak imam mayoge kadang-kadang poho tersalat. Kuduna tahiyat awal ieu kakak nangtung Allahu Akbar. Imam poho kuduna tahiyat ngabejaan kumaha? Ngabejaan kumaha? Subhanallah. Subhanallah gitu. Sakali imamna kusabab ting teu kadengieun ting teu ngarti imam teh kalakan nangtung terus Subhanallah. Subhanallah mana? Subhanallah. Subhanallah Allah. Lamun aya imam geus teu bisa dibejaan mungkin teu kapupingan atau teu ngartieun tuturkeun imam. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah anjing wali. Tuturkeun imam. Jeung ulah marakana wong dik imam abok ke dibejaan teu menang dibejaan akan nangtung imam urang kal kieu ade atuh batal salat imam lain salat makmum tuturkeun imam mungkin ke digantian deui dina sujud imam poho kunut ka kunut tadi dia langsung ayeuna mah teu riweuh baheula mah kunut jeung teu kunut teh riweuh ayeuna mah teu riweuh da tara salat subuh imam poho kunut beja anak ku subhanallah imam kun imam borangannya aku jicir imam baru kaya kun timberan imam keur sujud tut wahitut imam teh keluar aya kanto panjang imaran terus aya kanto jangan keluar keur sujud panjang sujud kawe mun 2 jajar cik mah Ayo EKB
terus saya setengah jam kan imam na aya balik ke bujung muak gitu deui tukang di imam atuh matakan tukang imam teh kudu kolot lain budak imam budak di kahareupeun kolot di tukang soalnya bisi imam batal ganti taku anu tukang imam imam batal tersujud terus rek keluar ganti ke tukang imam Allahu Akbar terus sujud di kali kedua kali Allahu Akbar terus nangtung Allahu Akbar tapas nangtung kaharek ngalengkah kahareup ngagantikeun posisi imam ulah keur sujud kokorongan atuh batal mutakan pun mati ibarat ibu-ibu saat sholat di imah bocor cicing teruskeun ke sholat rakaat hiji curug lain cicing ayo udah kaji bro pindah lamun sholat di imah bocor pindah sama dia nah pas rakaat kedua bocor deui curug pindah hareup itu rakaat kedua curug pindah belah dia kabeh bocor si orang sholatnya di lapang si eta nah bocor kabeh atuh hayang meunang pahala berjamaah tepat tak batu anu terakhir aya salat rakaatna salat maghrib hayang meunang jam aya keneh nu nangtung tepat kakak lain sirahna deui sirah tukun ngada atuh enggak salat pas saya gitu sia beunceul pasti kitu tepat kakakna belah dieu tah eta teh berarti ngamaknu kode tarikeun bacaan urang teh kumaha cenah ustaz lamun abdi keur salat sunat tiba-tiba aya nepak tak-takna nakuri arnan aing keur sunat entong leungeun kitukeun tah lamun leungeun ari kitukeun berarti eta teh keur sunat lain salat wajib ini kebelah ditu nyieun da teu meunang salat wajib ngamakmum kanu keur sunat kitukeun dan tengah arti atau datang ngaji teh antara miluan muludah kalau dia ada sesalaman bohong dah sudah ya matakan kudu ngaji supaya naon supaya bersalah kaprah daing tara ngaji mah jiga bener padahal salah lain kudu jadi ajengan ngaji ke lain minimal ngabogaan leuleus hate ibu nguping ayah budak maehan minum ayah di Cugenang Cianjur kamari ayah anak maehan bapak teu pirang ngahudangkeun salat subuh ka anakna digorok tah leher bapakna bayangkeun kamari di anti Agra Binta ayah digorok tah beureum minum ku anak teu pirah aya motor emek 30 juta teu pirah ya bentuk corona cenah boro-boro beli motor cenah geus dahar pirang-pirang kabeneran indungna janda di Agra Binta teh jeung di Agra Binta mah janda teh teu borogeun salaki anjeunna teh sami ya aya anak nu wani ngagorok beuheung ini kunaon beda tara ngaji aya anak nu wani ngagorok beuheung bapak kunaon aya anak wani ngagorok beuheung bapak tara ngaji anakna aya salaki maehan pamajikan aya aya pamajikan maehan salaki aya kunaon batuan tara ngaji matakan ngaji teh lain kudu jadi ajengan lain kudu jadi kiai minimal ngabogaan leuleus hate kitu teh mangga kudu daek ngalaji teh siap pemuda siap siap Pak Ustad, abdi mah cenah lain teu hayang, adan teh da cek bapak jeung mamah oge, jeung cek umi jeung abah. Sora abdi mah ulah dipake adan, cenah da sora ujang mah mirip jang sora nyanyi rocker. Pake we atuh adan sora rocker meunang. Meunang adan make sora rocker meunang. Meunang kan melarang. Adan make sora rock and roll. Allahu Akbar. Subhanallah. Menang, nah hati. Dari seorang seni, hari seni mah dipakai hegreng, itu tidak naon, terus tuh. Nah, namun ada temakai seni, teka cipta, dia masih Allah Akbar, Allah Akbar,
Serius. Serius. Anu marhaba teu make seni da cenah haram seni. Eta marhaba 40 poe budakna ngambing sok ngambing. Make marhaba di dia. Dah diharamkeun seni atuh marhaba teu make seni. Marhaba ya. Marhaba jadul seni. Marhaba atuh budak tinggal sabogan. Pakai seni mengeunahkeun. Budak dipangku terus marhabaan. Marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal Husaini marhaban marhaban. Eta budak di eyam-eyam kateukeun katibra atuh diteguk lagi teu karasa gara-gara seni. Teu ieu seni diharamkeun. Marhaban ieu budak teh. Adek-adek. Lalas deh. Menang ada pakai seni menang. Marhaba. Menang. Dakwah ge pakai seni. Baheula aya Jainuddin MZ. Apa Jainuddin MZ? Dai sejuta umat. Senina kieu Jainuddin mah suarana teh beda jeung simkuring. Lamun ngaji Jainuddin kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Masih banyak janda-janda tua yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau di bulan ini insya Allah berkahkan, amin. Jainuddin tah aya oge Aagim. Apal Aagim? Anu dikieurkeun tah. Ngan teu pati laku ku sabab nyalung nya. Matakan aing rek nyalung teu wani sieun teu laku. Hiji we anger. Aagim mah kieu lamun naos. Saudaraku yang budiman, alhamdulillah Aa bisa hadir di sini. Betul tidak? Itu Agimnya ngaji lagi. Kudu kieu nyariteun Agim. Aya oge Ustad Yusuf Mansur. Apal Yusuf Mansur? Indahna sedekah lamun ngaos ieu Ustaz Yusuf Mansur. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika kun fayakunnya Allah yang berbicara, maka tidak ada satupun yang menolaknya. Ustaz Yusuf Mansur. Keula mayar orang Ustaz Arifin Ilham almarhum apa? Dia tas suarana teh serak-serak basah. Ieu mah serak-serak cibrung. Mun ngaos teh Arifin Ilham. Subhanallah walhamdulillah. Arifin sedih melihat umat Islam sudah jauh dari agama Islam. Subhanallah. Ini kalau kamu sehari bu tadi teh telah minum gula. Alhamdulillahirobbilalamin, nikmat walaupun cai heran oge. Kamari ngaji ditanggung Ciherang. Ayeuna Ciherang isukan giliran Cianjur teu jauh teuing pasti Ciherang ayeuna. Namalukan anjeungan teh mujair mulina teh. Amin. Tapi kenal dengan Ciherang mah cai murah. Saha tadi teh Bu? Pak Jujun mah mahal, diundang ka dieu pasti 15 juta. Diundang ka Cidaun nambahan 5 juta, 20 juta atuh mah. Ieu mah teuing sabaraha. Euy, 100.000 mah aing mah ngajangkor di ka dieu. Naon teh? Di Cianjur we ga aing 2 juta, mah nya di 500.000. Rugi rugi. Geus loba teuing sodaqoh teh aing mah. Sodaqoh. Ngaku teh masuk. Hah? Apa teh nganggo ngaji semacam selawat geus? Ngaji geus, ngawaukeun ka Rasul geus. Katana ieu mah teh lain-lain dengan amplop lain dengan amal.
Pak Jijun mah di dia musarana lamun ngaji Pak Jijun kieu. Praktekeun tong? Rek maya atau kudu. Pak Jijun kieu ngaji. Sampai ngaji Pak Jijun naik banyak orang. Wa min ayatihi anaqalakum. Ribu euy Pak Jijun mah heuh jalan. Gampang mere sabaraha? Nyawer mah. Moy mah di dieu we tah. Moy mah kieu. Setiap keindahan perhiasan hendak berlalu. Sarana deui aing sok. Gampang si cepot, empuk banget si cepot. Suara si cepot mah kumaha banget nak kieu suara cepot. Bener. Ai sia kemana cok? Aing sedek ngaji situ. Ai sia ngaji. Gampang si cepot mah. Sia, ai sia ngeukeun mah. Aing oge ka Malaysia. Ye, urang diundang ceramah ka Malaysia ditolak ku aing teh. Garek nyuratan ipin-ipin. Masih kurang lalunya. Serah cepot mah gitu. Si cepot hareudang. Tuh hareudang cenah ieu si cepot teh. Can aya AC, can aya kipas baheula mah buligir naik kana kuda. Dibuka bajuna teh buligir. Da aya leungit hareudangna. Kudana dipecut lompat eta kuda. Ti dia lompat kuda mah gampang. Masalah kuda lompat. Capean kuda lempang eta kudana. Kuda lempang gampang. Hareudang kene si cepot teh geus naik kuda oge hareudang kene najan buligir mudah angin gampang angin mah hareudang kene ku angin oge lain kala kamari kipas helikopter dipanggil lah yang ini hareudang gampang helikopter mah. Dari jalan malor setengah sepenting ayo kalau seserian ngaji ke sabar terus 2 jam tuh tadi mau ke jam 4 enak hayang memang Jadi tadi ke jam 4 mau pulsa nah atuh ieu di anginan itu di anginan akhirnya beteungna kemung si cepot kemung teh apa gitu praktekeun gitu. Baik bau baik. Aku si cepot teh gitu. Eta itu 3 bom gitu we. Nu terakhir. Mumpung barentak deui ngahaja paling beuntak. Kunaon pangna urang ngayakeun maulid Nabi saur Allah dina Al-Qur'an. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana jeung moal kabukti saha Allahu Gusti Allah liyu'adzibahum nyiksa ka urang sadayana wa anta fihim salagi masih kene aya anjeun baginda Nabi besar Muhammad. Lamun di dieu tukang dosa kabeh ieu kumpul tukang dosa, tukang maksiat rek disiksa ayeuna ku Allah rek disiksa ayeuna aya we tengah-tengah Nabi Muhammad teu jadi nyiksana tah. Maka tingku aya Nabi Muhammad. Isieun Allah mau ku kangjeng Nabi Muhammad rek disiksa kabeh jalmi aya we tengah-tengah Nabi Muhammad teu jadi nyiksana. Tapi kan kitu tah Nabi Muhammad bisa ngahalangan anu disiksa. Bahkan bisa ngahalangan datangna musibah anu kuduna dicicadas
bakal datang musibah wa ima itu lini atau banjir atau apa ngan gara-gara urang ngamuliakeun maulid Nabi ayeuna anggap Nabi Muhammad hadir dina maluman ayeuna anu asalna orang cicadas rek meunang musibah jadi terjadi ku sabab ngayakeun maulid Nabi besar Muhammad sakti Nabi Muhammad mulia Nabi Muhammad apal muludan teh apa oh bagikeun geus 2 jam waktuna ya sambil maca shalawat ibu kunaon sabab maca shalawat dina ngabagikeun berkat supaya barokah cai barokah sangu barokah lamun di dahar sangu eta nu dibagikeun bari maca shalawat terus di dahar insyaallah moal lapar tepikeun ka isuk mah udah molor. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahumma salli wa sallim
وزد Jawab. Sallu alaihi. Kusangka terbit bulan purnama, namun bulan pun tak kunjung juga. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di dalam waktu dan ridhonya. Apabila ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Apabila ada kata Ustadz salah, tolong maaf lahir dan batin. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Apabila ada kata Ustadz salah, tolong kasih maaf. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu dan bertatap pandang. Jangan dulu kemana-mana, karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikutnya. Seluruh kerabat kerja Sunyi Cipta Tropis Indonesia mengucapkan selamat malam dan selamat berjumpa di waktu dan gelombang yang sama. Sekian rutin malam pada kesempatan kali ini bersama saya Salam SCTP. Kalau ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata Ustadz salah jangan dimasukkan ke dalam peti. Sadayana kalau berken panangan kurang madu sadayana. Mangga sing husuk sing ikhlas, balikeun heula. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sakuan parantos didugikan ke orang sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana biasa ngalaksanakeun bari kaikhlasan. Jamaah rahimakumullah, atas kami syukuri anu jaga ieu acara apunten anu kasuhun sumangga wilujeng mulia ka tempat nabunina masing-masing kalayan salamet di perjalanan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.